Allahu Akbar. Alah, rumah tangga jeung si Ijem anu geus sakieu lilana. Syariat mah heuh jiga bahagia aing teh. Saliwat mah. Alah, keur si Ijem menangkeun dewek bagja da dewek memerana. Eta ku adatna, aing adatna ampun batur mah deungeuna teh grepek. Peda katanya paling minimna lauk menang nyair. Da si Ijem mah tangka sampeu di kulub, grepek pikir ku si leuing. Mun. Heeh. Ayeuna mah ku aing di ngaranan si Ijem teh. Si Ijem bin Tulub Keller. Beda celina juga Tulub Keller. Heeh. Alah, si horengnya hirup di dunia. Lamun syek dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa ku dewek. Naon kitu akang? Sok gegebegan. Apa ke gegebegan? Dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok. Karawang ya kan? Karawang. Tuluy di Situ Bono. Situ Bono. Can di Situ Cileunca. Can di situ Bagenit. Dan di Tasikmalaya. Can di Situ Bagenit. Can di situ Salur. Lain di Situ Bagenit tuh pantas nyeng cele di Nagaleng. Si Mamang Boim. Sundrugan ku si Saswa. Alah, can di Tasikmalaya euy. Tasikmalaya kamari. Kejadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi enteung keur urang sararea. Bener. Nu matak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang Nya ulah kabar. sabab naon? Ai keur oknum mah ngeunah seuri. Garepek pikir. Pihak katilu. Seuri pihak katilu mah. Ai gujurut-gujurut teh resep. Resep. Jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon sedih lamun manehna teu ngadenge ribut. Ya, jeung kesempatan. Heeh. Da eta nguseup dina cai kiruh teh eta. Komo lamun nguseup dina cikiih garepek bikin. Eta mah si Rama tuh. Nya resep sawa, eta mah resep sawa. Resep si Saswa teh euy. Aduh. Ampun cing. Pamajikan dewek di titah rumah wadah ai balik teh cai na ada eta teh piring gelas teh para reupeus kabeh. Lain kumaha ngumahna. Teuing. Si Ijem kalakuanana geus rupa-rupa we deh aing. Ara ningali akang teu boga gawe. Naon? Ara ningali akang teu boga gawe. Heeh. Pan si Ijem teh digawe pabrik. Di pabrik kitu akang. Heeh. Digawe pabrik. Mun asa gede grepek pikir ku si laing. Lain uyuhan dae. Kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa. Aduh. Ai digawe geura di pabrik coklat. Ari unjuk rasa kadinya. Apaan akang? Nekep ieu ka toko mebel. Lain burukan DPR bener. Peda aya aksaraan. Kawas nu heueuh anak. Wan. Si Ijem kawas nu heueuh maca koran. Aya aksarana teh dibalikeun. Ayo dibaca deklit. Teuing. Aya nu dicerita ke koran geura anu dibaca PPT. Jam. Yo, Gini deket. atuh sa tadi ge. Adenge kun we tadi ye keur akang ngomongkeun uing ge. Heeh. Kadege di mana Ijam? Ngadengekeunana di mana maneh teh? Apa di ditu di Bojong Loa? Di jauh. Ka pamajikan teh eueuh tari mana ku akang mah? Nah, tadi mana kumaha ieu dewek? Sakalieun awewe digawe hayu diomong-omongkeun geura oge. Tawekan. Ijam. Aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh. Awewe aing teh nuhun geulis kirang barak kitu mah. Hayang disebut geulis euy. Aya disebut mama. Lain ai itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu diistrika teh kumaha nepi ka barolong. Oh, eta akang, apaan batura make gosokan teh panan, gosokan naon ngaranna teh make setrum teh ya. Heeh. Ai uing apaan urang teu boga. Da kunaon teh atuh diistrikana? Oh nya make kaleng eta we. Paling kerantang. Anu rarangsak teh ya. Paingan euy. Diistrikana teh ku kareng nu rangsak. Seneng botak. Ai ka awewe mangloh wae. Ai taeun teh
Lalakina teu ngimankeun pisan ka pamajikan teh. Teu ngimankeun kumaha? Oh nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh. Kumaha? Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan. Sasieur sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeur. Mahal we jelema mah. Aduh, ampun si Ijam. Ya mah pisan tambang kirimanana ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae. Itu. Oh, coba ayeuna geura lilikuran. Kan batur mah geus loba kue di imah batur. Ai di urang. Urang mah kantun ngacabrak we kieu di. Batur-batur sararuka bunga coba kalah kieu urang mah. Sing daraweung kieu teu kararugu sing ngarariung. Ngariung naon. Aduh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Horna ai. Masa melak sampun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Alah. Nyata yang syurikeun da tetangga da nyahun irah melak sampo. Apan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh naon teh teh sampun lain. Ih, sampo cenah majar teh. Nah, naon gitu. Tunggul ampel. Jadi sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Sok paru-paru. Alah. Ampun Jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Aduh. Gede duriat kan itu jam. Ari masalah abdi mah. Aduh, nyebut iki gede derajat aing juga Abdi teh 100% bika cinta ka Aad. Tong bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urangnya. Kumaha? Waktu urang nyeun tali percintaan. Aduh. Lain patuker cincin urang mah. Naon? Tuker kancing. Tuker kancing. Ai cincinan bau tegableg. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek Ijam geunan teu. Ih, asak naon mah nya. Beda hawana. Dikekepan ku akang rasaan teh bueuman Kang. Geuman kumaha? Aya rai-raina kukurayeun. Pokona boga salaki ka juri. Lain eta ari janggot uing meunang nguruning tuluy biji deui dikenakeun kana punuk Ijam kumaha karasana? Karasana jam. Karsana teh ieu. Ieu kukurayeun. Alah, urang tatarucingan Jam ah. Jadi tatarucingan Sama aja. sore. Heeh. Masare sore-sore. Cek kolot baheula Jam ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing Jam sok? Oh, apaan ai sare ulah keur tunduh. Heeh. Oh nyamal daek sare itu tutunduh mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Heeh. Ngarek lapar di mana itu edak dahar di mana itu lapar mah. Heran ieu teh taruh kumaha sih? Kieu ya Jam dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galeuh-galih nu weuning. Sabab naon? Ari salaki teh pamingpin ti maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa. Tuh, nya. Nya. Jadi ari lalaki teh pamingpin ti ilaing gitu ti awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug. Nya. Nya. Di mana dugna sareupna teh kolot baheula mah cenah geuningan ulah sare sareupna sok disabet naon teh geuning? Sobat jurig. Kala. Kala. Sanekala apa sanekala? Kala. Heeh. Kala jengking. Lain. Kala naon? Kala naon sih? Tabohim anak salekala. Naon sih artina sandekala? Oh teuing da aing kitu nyaho teh gebeja. Di kolot eta
Oh, teh kolot baheula. Heeh. Jadi syarupna teh lain ngandung harti magrib. Nya. Jadi syarupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sarekeun tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa. Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nya. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Tah, kitu. Nya. Jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare. Teh, ngarti? Ngerti. Naon cenah? Teu nyaho. Wah, asup ternyata. Nu matak aing untung teh TBC ge boga pemajikan ka si jam. Sabar ya. Sarajan boga pamajikan ka Parut. Tah ari ulah dahar eukeun lapar. Nya. Nya ieu. Oh, deungeuna meureun. Lain. Dengekeun heula juring. Lawakan nempas, nengekeun. Nah kitu ye. Jadi ulah dahar eukeun lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Si banyo ge tara, nawaran ge tara, kadang-kadang deungeuna keur batur ge dicapluk. Nya. Eta anu hideung-hideung ye parang sana sama padahal mah endog hayang. Heeh tak kitu. Jadi ulah daun teh. Ulah janji Ulah. kop. Ulah naon sih? Ulah naon teh tadi teh geuning? Weh, ulah dahar keur hayang. Ulah Kelapar. ulah dahar keur lapar. Nya. Jadi tingali heula nu lapar mah janji kedewek. Yang kedewek. Teu nyaho barang haram. Teu nyaho barang eta teh meunang naon. Nipu. Nya meunang Nya. nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar. Oh, jadi Teu. memeh dipigawe teh pikir pi akhirina kitu. Heeh, memeh digawe teh pikir pi balitungeunana. Sabab bari manusia mah beda jeung sato jem. Gitu. Sato seperti anjing budug di jarian, di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah saja pada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Dengekeun, heuh wajib deuek teh mapatahan ka pamajikan. Oh, nya. Heuh nyana. Bener, 3 bulan sekali. Tuh, gitu. Tah ayeuna pikir ku ijem nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Ayo. Nya ieu. Oh, tatarucingan naon? Won, tatarucingan cenah won. Pokoknya mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana. Kudu-kudunya hungkul. Teu kudu-kudunya hungkul atuh ku seuri-seuri atuh. Cari bahagia makin. Heeh. Sakinya tarucikan, Bang. Tatarucingan euy, jem. Teguh ku ijem. Teguh ku ijem. Uing anu nebakna. Heeh. Teh akang anu narucingkeun. Heeh, dewek nu narucingkeunana. Ieu ieu. Ger. Sok ah. Naon sababna? Nya ieu dengekeun. Jam. Naon sababna tumila bau? Cik. Naon sababna tumbila bau? Cik cek ijem naon? Tumbila naon sababna tumbila bau? Heeh. Nya eta mah tumbilana suganan kurang mandi. Beleguk. Lain gerah. Atawa kieu we tatarucinganna ieu naon sababna di mana nyoco tumila sok diamuan? Sok. Oh, eta naon sababna nyoco tumbila di ambuan? Heeh. Ai tumbila nyoco. Heeh. Tama. Ai dipencet. Oh, ai dipencet. Tumila teh nyoco. Nya, Ieu nya. Curug. Tuluy dipencet ku curug. buruk. Tat sok diamuan naon sababna? Naon jam? Naon sababna nya, Kang? Aing nu nanyakeun. Jam nu neguh. Oh, akang uing nanyakeun ka Kang naon sababna, Kang? Teguh ku si laing Oh, beleguk. teguh. Naon sababna kitu? Heeh. Tumbira tadi pencet tadi di ambuan. Heeh. Naon sababna nya nya di ambuannya? Heuh naon sababna? Nya hayang nyaho. Eta teh rasana ngat apa pahit, apa bau, apa amis gitu. Apa kesan? Apa kesad, apa hasil, Apa-apaan nih? apa-apanya dong. Kumaha sih? Ah, si sababna mah curugna irungan beleguk. Irungan. Wah, Jam. Mentak dikairungkeun. nu matak dikana irungkeun. Eta mah bangga tatarucingan kitu mah. Kepala menunggu hirungan. Mun eueuh irungan kumaha? Naon irung? Apaan irungna dina beungeut? Lain dina curug. Kapan ai curug? Alah,
Tong eta tarucinganna. Namun nih jempling gitu euy. Tetanggana keur buka heula. Katarucinganna etong eta banget mah. Polok. Naon sababna mobil aya giliningan. Cek ijam naon. Nah, eta mobilna sukuan mah donan. Sununan gilinding. Hah? Sok mana ayeuna bebalikeun tarucinganna? Sok ah. Aing nu nebak. Akang nu neguh ayeuna mah. Akang nu neguhnya. Heeh. Naon bedana motor jeung monyet? Ayo. Naon Bedana motor jeung monyet. Heeh. Cek. Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor. Ya. Wah, ini tuh. Naon atuh? Ih. Naon bedana motor jeung monyet? Asin. Asin. Heeh. Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaka. Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaka. Pindal. Ayo 100. Motor mah kawas maneh. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Beli pintar. Kelanan. Kumaha teh? Bingung tuh. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Nah, make beca. Oh, ai kitu, ai eta nu nonggeng saha? Anu nonggeng naonana? Heuh naon? Untut naik tukang becana nu nonggeng. Oh, Namun di jauh tina hayam rintit nongeng ka langit kana beca. oh nyai becana apa nu keur lempang? Kan hayam mah dibakar beca. Apa ayamna dibawa ka nu beca? Oh, ka tukang beca teh nunggri. Nungri tina naon? Ai nunggri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Nah, hayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam di dinya. Teh jauh jeung hayam bobogohanana jeung hayam. Lain. Ijo. Awe nu balik tatarucingan teh. Si siapa mau turunan dia magelo. Alah. Jam. Ari budak leutik kamai pejit naon? Udah kletik nambah pejit. Udah kletik nambah pejit. Pejitan tadi tek tadi na meureun. Kumaha paraji. Jadi ngambai pejitna. Nah. Sok mana enak ka urang nanyakeun sok. Udah kletik nambah pejit naon akang? Botol. Oh. Geuning jauh. Ki budak kletik botol. Apaan botol teh peupeus? Terus Jadi beling. terus Katincak ku budak. jadi Budak teh ngadengek. Nepi ka bijil pejitna. Cok, sia rek kumaha deui. Oh. jadi eta pejit teh bijil nama ku botol. Saya kayaknya. Yo Kang, yo. Naon? Kata recingan mah. Oh, tukang dagangnya. Tukang beca upamananya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Kang. Tukang beca jeung tukang beca gelut. Oh, gelut. Jadi di sapi teh ku sasan kebunang tah. Susarsan. Oh, ku Bapak Hansip kebunang. Buarang erek ngahajar aya tukang dagang. Naon tah nu bisa ngeureunkeun sok? Bisa ngeureunkeun eta nu pasea. Dun kawung. Coba lain supaya eureun eta nu pasea teh jadi gitu. Erek nunggulna. Jadi ku tukang dagang we eta teh patina teh eureunna teh pasea. Jadi du ditanyakeun ka dewek naon? Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea? Tukang dagang naon nu bisa ngeureunkeun pasea kitu? Cek akang gitu. Ayo. Senok. Ah, tukang pajangan. Dua pajangan kah? Tukang pajangan. Oh, apa namanya gitu pajangan jadi enten. Anu dagang figura. Kan jadi teh culus-culaun aja. Seuneu naon nu teu panas? Cenah kareta. Sok ayeuna atuh ijem nanyakeun ka kuring. Cenah naon anu teu panas? Plastik. Wah, Nah make uah. lain cenah ka panas. Awan parasitna bodas ewanya. Plastik da aing mah hayang plastik.
Oh, jadi hayang plastik we. Buku we jam. Oh, plastiknya plastik. Tah, kudu sareuneuh saiga jeung salaki teh. Alah. Dokter dah. Hah? Dokter. Dokter. Oh, naon? Ayo, dokter naon dah? Mabari, tawa. Alah, gampang. Berentok nyari cakap. Nah, engko maneh nu nanyakeun. Maneh nu ngajawab. Ini kalau misalnya nanti di pemajikan. Jam. Dengekeun eta suara adan ka dengeh teu? Gimana? Di mana? Ngadani. Menjadi stasiun atau di maju. Ieu teh geus beurang adan ka dengeh teu bieu? Tuh. Teu. Dak wae gen teu. Nyada uun ada. Dek kaca heula ya. Heeh. Lah. Dangiang dur nanginang ruat balajaya. Dangiang dur nanginang ruat balajaya. Balajaya lawan. Rada saan teh keur ngadalang aja. Jadi kakawin dangiang dorna euy. Padahal dewek teh keur ngabodor itu. Aduh, poho keduanya. Dina hati dorna anu leka bodorna gitu. Rada saan teh dewek teh keur ngalalakon dorna gugur. Aduh. Ampun. Ngakone Kang ngajage sugan ke Akang bisa ngadalang. Jam. Pek lanan maneh di dieu nya tungguan imah. Akang rek ka mana? Pek ka kebon. Rek naon? Melak suung. Kebon saha? Kebon batur. Kebon saha we nu aya. Pas nu boga kebon sebelum Ada pelakanan. geus we cicing atuh aya. Teu boga nanaon mah. Hirup teh jadi ulah kan loba kalayang koloyong beusi loba tukang kredit ge. Mutuna mah uing we anu katempuhan nagihan ge ka dieu. Nagihna mah ka Akang. Akang kan ditagih ke uing nagih Akang nagih. Jadi loba nu nagih kitu won maksudnya. Pan main nama unjak anjukna beuki teh. Aduh, Heuh Kang Cepot mah. nganyuk naon wae teh. Naon teu pugu ieu maneh mah nganyukna teh jarabria we. Geus teu balik pisan kaduhung daek bade teu bu. Nyaw-nyaw pikieun mah. Sieun katempuhan meureun. Kaduhung daek dikawin ku manehna. Banda se urang rek dikawin Gatot-Gaca teu daek. Anu urang Teh lamun dikawin ku lutung. ai lutung mah eta mah babaturan. Eta mah geus sobat dalit gitu artina. Amun aya Kang Cepot mah di ieu Naon mah jam? Hah? Ya naon? Di paehan we. Kai teh daek digawe lah hirup oge jeung naon tuh da oge. Doraka hade goreng da salaki. Ai salakina anu bener, da mehna mah teu ngotak, teu boga pikiran. Bener mehna mah. Tanggung jawab meureun nya. Henteu bisa tanggung jawab ka pamajikan nempokeun batur mah. Aduh bahagia ngimankeun kanu jadi pamajikan. Komo rek lebaran kieu. Komo rek lebaran kieu batur mah. Brai batur mah pangmelikeun bajuna anu beureum. Engke brai deui anu koneng. Apan urang mah hideung deui, da hideung deui. Aduh alah ieu. Aduh alah ieu. Rek di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot. Oh sing sabar we atuh jam. Nya geus beak ka sabar mah geus kumaha won da. Urang teh mantak kesal wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang. Teu beunang ka bodo atuh bari nage atuh. Oh nya tadina da urang ada sotek urang di pelet teh badis kumanehna. Di menyanan beungeut urang diperlukan menyan masalah. Paingan. Hah?
Oh, Berangkeun. weh nya keur bulan puasa mah pamali ulah sok ngomongkeun batu. Teu ingat urang. Ngomongkeun salah. Mendingan ge tetembangan kumahanya. Nah, sorana mah alus, dia mau jadi sinden teh juga alus. Anu bener. Wah burung payu jadi sinden. Payu kana naon anak? Payu we kan ketemu kanu gelo. Kos kieu oge aduh bekas aya. Bekas naon? Bekas burung. Konya ai sora patnya galik-galik kieu mah meureun jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut. Urut lu gelo. Apaan sora urang alus. Yo, ai nembang mah kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu. Oh, benar. Lagu Abah India nya. lagu dangdut. Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa. Bisa lagu India gitu ijem. Oh, nya meureun lagu ieu teh Cina teh. Oh, Cina. Oh. Bisa urang lagu Cina. Lagu Sioko teh lain. Heeh. Cing kumaha teh jam? Anu uang ngasih yang maling hayam. Uang isuk-isuk maling suuk. Benar. Uang. Aing teh nyaho deui ngan sa uang. Siang-siang paling hayam. India kumaha? Tong lagu teu boga uang. India mah beda deui. Lagu India. Iya. Suara Sri Devi dah. Anu ieu teh India mah anu tunnehi cenah kitu. Maharad. Benar. Nehi maharad. Naon artina itu teh jam? Teu nyaho aya oge. Marade. Nanti India teh geuning ngadah nu sakitu. Marade kaputan calana. Merejea deui. Naon teh? Ngalara. Barudak geuning palinteran barudak aya. Jadi ingat kacalana Kang Cepot maredel wae teh di kamuka. Nyauyuhan atuh borodaa urang kabeli pakaian sum kieu pecekling. Biasa oge hararese. Batang di mana tuh usaha mah tuh? Heeh, ai teu usaha teh kieu lah. Sakapung hayang gantung diri. Untuk maral. Oh, nyaras anu teu aran pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokeun batur mah heueuh. Dah geus. Aing ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomongkeun we salaki. Dorakan. Jadi dorakan. Da geus sakieu buktina bari. Nya kumaha atuh nya urang. Ulah kabayahna. Sak mah kapaksa urang mah rek nyata disarahkeun we hilaliran. Nonton. Hah? Ulah pamali. Apa si Cepotna di baruang wae. Oh, saleueung menangkeun di jelema, kumaha mun menangkeun meri. Mendingan kameri. Mendingan meri euy. Gendog-gendog. Meri mah eta. Hai deh. Anan si awan sok anu urang ieu we ya. Naon jam? Sok aja Bang berangkeun. Urang nginden ieu we. Nya tong lagu India, lagu Cina sagala, lagu-lagu urang mah biasa. Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem. Lagu naon? Oh, lagu Sunda ge naon we? Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya. Sunda pop kumaha nya? Lagu tampurileung. Eta si Jebrag pisan teu. Brag. Naon? Lagu pisan teu lagu India. Lagu India apa ijem model bieu? Oh, eta maneh sugan maneh mah beda kata-katana. Teu bisa. Asia mau pangabisana urang. Ai haji kai ngajakan. Lamunnya ge loba mah bisa gua sangsaran. Ayo pangabisana naon nyabir. Kumara lain. Alok na eueuh deh hayang nginden teh lah. Sok urang hiburan ah. Urang nginden. Lagu naon? Lagu naon we? Lagu mah bisa wae mah. Kudu puguh atuh kudu puguh takoleunana. Oh, lagu ieu zaman ayeuna kitu tah. Oh, sok naon? Mun urang nyaka diri moal benang ade di anu bager anu sayang saderek di mana-mana anu mana
Surupan lain eta. Terus. Oh, surupan anak. Oh nya. Besing salah nya won. Ya, sok. Ah eta. Kumadi caretnya joda puguma. Mang ewon anu sayang da pugu bang barakera. Kumadi caretnya nampo da pugul nambe padapa. Gara urang dia anu bagara urang Bandung urang Jakarta urang mana. Ku kalian. Bapak kena kebadi bapak rawang gara urang Bandung urang Jakarta urang Pareret urang Sumedang anu mana. Tadi ya ke. Layuan pada nilayang kalian memang. Tak ingat aja. Iya. Warianan. Kemaweran uturi baik lelewungan baik. Balai lelewungan baik. Aku tanya aku diri baik jangan baik jangan baik. Derajang hewan anu bagara anu sayang anu suriayang. Balai dengan baik. Sarena di sisi empang. Dera ujang ewon di sisi empang. Sarena di sisi empang ya bareng jarawi. Iya. Tuhalianan. Lain harian nanti sih kan ukur Baliknya nanti ke rumah sakit. Iya, ini sih kan ukur gitu harian nanti. Makanya kurang serap orang arah. Ijam. Waduh, kamu aya naon? Pakal aya nu manggil di nu matang puluh. Aduh, Ari nyamat teh ulah gancang-gancang teuing bukan tepugu gitu. oh, apaan eta teh ambe loba nu nambal kitu teh. Daripada lo banu namal kalau banu nampil. Jam. Hah? Tah tingali tah. Aya naon? Na plastik tah ieu nya. Na Aduh. plastik ti Kang Musteng. Aduh, Nah, rezeki. Kang Musteng mere rezeki tah dina plastik ieu. Nya. Dina plastik bodas ti Kang Rama. Tah ieu ti Jang Saswa. Mending balalageun ya kan? Ti Jang Boim anu plastik itu tuh nu koneng. Tah pek bukaan kumana hiji-hiji na plastik. Tah anu ti Papa Beni aya. Nya. Ti Pak Haji Taufik Faturrahman. Jeung ti Geger Sunten. Jeung ti Pak Haji Taufik Patuturun Sirah Faturrahman. Ngahadiahan Ti AA Laksana tah ti Soekarno Hatta Buah Batu ti rumah makan bisi ijem dek dahar kadinya nyimpang nya. Oh, gitu. Heeh. Mayar moal. Hah? Nya mayar atuh. Heeh. Ari tikang suyud merena. Ti Kang Suyudana mereka kumul. Ngahadiahan ka Ijam. Heeh, tah ti Kang Rama mah jauh ti Lewo bisi rek nguseup ka itu maneh. Eta Heeh. perkutut di saat. Hah? Perkutut. Dinya ti Nusantara. Heeh, di Kota Tat. Alah. Ampun aing. Mending baru hadiahnya Kang. Lain eta bukaan plastik anu hideung naon tah bukaan. Nu hideung heula nya. Tah eta. Nang tisa ieu nu hideung. Hah? Tah ti Kang Musteng sok eta buka. Eta. Ke. Ieu geuning beye-beye. Kang. Kang. Naon nya? Ieu beye geuning. Oh, naon teh teh? Kang. Ayo diberi hadiah ini kan heula geura ge. Sok buka tah anu kitu naon ngaranna? Beye hejo geuning. Rupana hejo. Naon? Get, dengan dong kebo. Lain belegum. Eta mah Eta teh lukut. Lain belegum. eta mah Eta teh lukut. Kereupan. Eupan pujair nila belegum. Tadu koneng naon Ijam. Tah, tanda plastik koneng titik Mang Boim naon cing tingali. Wah, hade duing mah. wah. Yu mah yu beres yu. Naon coba buka. Herang geuning. Kang, Hah? Mukana herang yu mikina mah. Heuh naon cing eta? Buset, ting Kang. kilo heula. Kang. Yu mah uyak-uyakan. Tah eta teh hileud. Lain kita buka heula. Dulu
ampun Ijam. Nyahun pangabuki uing hilodnya. Alah, Ijam. Lain kayaknya ya. Hari mana kamari make naon? Kemana? Mak masyap kaonangan. Make muslim. Aduh, busana muslim. Nu kumaha busana muslim? Anu kadieuna make kutang teh ya. Heuh, nu kumaha? Kadieuna teu make nanaon. Kahandapna. Terus atuh teu make nanaon buligir mun belegug. Ieu teh anu panjang teh. Heuh, naon ngaranna nu kitu teh? Naon nu kitu teh Ijam? Nyaut nyarara. Tah eta teh opak nu kitu teh belegug. Eta potongan lobak. Kimonot nu kitu. Kiponot. Kimonon. Lain itu tangka ramutan para raih kitu na dicebor teh kunaon maneh teh? Minyak tanah. Aduh. Paingan teh jara radi atuh bangkrutnya matak ewon. Paingan bawa truk. Lah, rumah tangga jeung si Ijam aing. Ngeus ripu itu tinggal rambutan deuleu dicebor ku minyak tanah. Paingan si Asma bawa truk itu mau. Hana si Saswa bawa truk. Keluaran sekalian kenyang. Aduh, ampun aing. Cek akang cenah ieu teh rambutan teh ieu cenah gemuk. Wah, Heuh, nah kunaon digemukna? eta geus ku minyak tanah. Eta mah dicebor lain digemuk, belegug. Ai gemuk geus kumaha? Heuh, pupuk naon anu dipupukeun teh anu diplak naon? Dipake pupuk rambutan teh naon teh? Perakeun teh naon? Tarasi. Aduh, tobat Gusti nu agung. Nya naon atuh da teh nyaho nya. Lain ahli pepelakan. Pupuk kanang Ijam. Pupuk kanang oh ieu teh ana taina, tai domba. Tai domba. Ai itu naon tulang hayam dipelakeun naon maksudna? Ye, itu mah lauk emas anu nonggeng. Heeh. Nalarunggri lauk emas Heuh, ditancap. nah tulangna ditancep-tancep ke moal jadi. Ho, apaan cek akang? Jam ieu lauk pelakeun. Akang. Oh ya uing ditancep-tancepkeun. Ya emang beak dagingna mah tinggal tulang. Beak ku sireum. Paingan cai kalau di rumah. Alah, Oh, nya. ampun. Ai di cai mah mun ngomong ka cai mah kuduna kieu tuh. Jam ieu lauk awurkeun ka empang beureung kuing diawurkeun. Ieu mah tuh da akang mah. Jam ieu lauk pelakeun nya ditancep-tancep. Matak aing ngopi bangkruteun boga pamajikan ka si Ijam mah. Sarwa jeung si Rama tah. Mah mujizat pisan dong. Sarua jeung boga pamajikan ka mau. Alah, ampun Gusti nu Maha Agung. Teu maju-maju rumah tangga. Geura aing napi pare, geura aing nu hapana di karungan, geura aing nu benerna dialungkeun. Aneh da aing kumaha teh Ijam paneh teh. Oh, aing apa mah hampa ai bodoh berat akang bawa. Ai di karunyaan ku awewe ambeh mawanan tu berat. Kadawang hirupna. Mereka doang gitu. Teuing si Ijam mah pikiranna teh kumaha. Lain aing basa kamari Ijam pan maneh teh di kokik nya lebur teh. Deukeut ka Rengas Dengklok naon teh tepangna aya riributan teh cenah. Aya kejadian naon teh? Aya kejadian eta kan da aya budak cenah. Cek budak ieu mah. Nyonyo sireum gitu. Oh, budak nyosireum. Lain. Naon Ijam? Jadi cek budak. Cenah. Bi, itu aya nini jangan-jangan cenah gitu. Terus Ajar teh. Oh nyara ribut, nyara rempo aya nini jangan-jangan. Malah teh gogoroan. Nini jangan-jangan gitu. jangan itu bisa hiber. Lain. Ieu mah nya. Nini jangan-jangan. Heuh, kumaha? Aya budak lalaki liwat digoroan ku nini jangan gitu. Oh, jadi ribut. Jadi Bi, oh nini jangan cenah gitu. Kejadian anu ieu mah. Abang-omong jelema. Lah geus kaparang edan aya. Amana we nepi ada obat. Obat ieu. Penting nawan wae kaset. Aduh, Ampun teuing euy. Kang yo
mah Kang aya kejadian kieu Kang. Naon? Di Purwakarta. Nah di Purwakarta kejadian naon? Di Purwakarta jam. Anu ngajuru. Sirahna rambutan. Aneh tak? Anu ngajurukeun, ngajuru tah anu jelema teh ngajuru ya awewe. Heeh. Bulanna waktuna kaluar. Heeh. Jadi sirahna teh rambutan Kang. Allah. Bapakna ge buat teh salah. Menyawae asala. Ya maunya buta atuh da lain. Ari kapang teh. Ya anak kamu nyabuatan. Ai ijem apa teu? Anak Di lemur dewek mah bareto di ditu. jalakong. Lain di Jelekong, belegug. Di Cimelang itu di Kadupanak. Oh, Aya doma jalu ngajuru. Percaya teu? itu. Ari ohna juga nya percaya tuh jam. Lain. Aing teu. Aing teu kumaha? Tanyakeun atuh. Aing teu kumaha? Heuh, tanyakeun. Maknya meureun cek ijem teh. Manya. Lawan. Naon? Maknya doma jalu ngajuru gitu. Manya domba jas. Domba jalu ngajuru. Teu percaya. Ento. Bener henteu? Do. Sok dibuktikeun gudegnya. Naon? Ari Kang Jalu teh boga domba. Kang jalu mana? Kang Jalu di ditu ngaranna jelema teh Jalu. Jadi domba Jalu ngajuru. Jadi eta domba teh kata. Kata aku ngaran. Heuh, gitu. Kata aku bogana jalu. Kata ngaran. Aduh, kata saraja ngelakeun ngaran budak. Heeh. Lah, jadi Nama kayak ngos acan dilakeneh belegug. Dia mah ngapundrukeun bae. Alah. Lah hampura we jam deuleu. Dina bulan kieu mah urang naon urang saling hampura tina sagala rupa kasalahannya jam. nanya. Oh atuh urang ka pamirsa anu aya di mana-mana radiona sewang-sewangan anu sami ngadangu. Iya. Alamat sarua wae. Hah? Oh nyata urang doakeun sararea ti Sabang nepi ka Merauke. Nya, Bangsa urang bangsa Indonesia. Ya. nya. Cing aya dina kasalamatan jeung ulah terpancing kana isu-isu anu teu pararuguh. Nya. Anguran urang buktikeun nagara subur makmur gemah ripah lojinawi teh nyaeta ku urang sararea urang mangpaatkeun. Sabab naon? Pemerintah oge ayeuna nganyurkeun nyaeta neangan sumber daya manusia anu berkualitas. Tuh. Sabab naon lahan geus aya, ai ijem nah nyaho artina kualitas. Kualitas ijam apa? Apa? Naon? Aya di kurang tanggung teh. Walikat belegug teh mah. Udah teh deket turang itu. Lain lamun jelema teh walikat teh wungkulnya sanagara teh. Aduh, ampun teuing euy. Nyawa, unya buta huruf kan kamu. Nyawalitas kali. Mane mah ongkoh buta huruf da puguh tadi da murid anak buta. Sakolana di Jam, urang jangu yuk ah. Ayo. Dereh buka jeung geus magrib. Geus meuli deungeuna. Hah? Deungeuna. Tah tingali dina kaleng. kaleng aya taira gaji. Taira gaji. Alah.